قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Alladzina ari pirang-pirang jam mubtadaun tegasna mubtada. Ya bakhaluna anu korek kabeh bima kalawan perkara yajibu anu wajib itu ma'alaihim kabeh. Wa yamuruna sareng marentakeun kabeh annasa ka manusia bil bukhli kalawan koret bi kalawan itu mah. Wa yaktumuna sareng nyumputkeun kabeh ma kana perkara ata anu geus ngadatangkeun hum ka kabeh Allah subhanahu Allah min fadli tina karunia Allah minal ilmi nyatana tina ilmu wal mali sareng harta. Wa hum ala rikabe al yahudu eta yahudi. Wa khabarul mubtada'i ari khabar mubtada lahum wa'idun syadidun eta lapad lahum wa'idun syadidun. Lahum eta tetep pikeun kabeh wa'idun ari ancaman syadidun anu banget. Wa'atadna sareng ngajangjikeun kami wa'atadna sareng nyadiakeun kami lil kafirina pikeun jama kafir kabeh bijalika kalawan anu tos disebut wa bi ghairi kalawan sareng kalawan liana zalik ajaban anu hina kana siksa anu ngahinakeun jahihanatin tegasna anu ngagaduhan kahinaan. Walajina sareng pirang-pirang jamaat pun tegasna atap alal lajina qablahu kana lapad allajina kana lapad allajina qablahu dina samemena lapad allajina yunfikuna anu nganapakakeun kabeh amwalahum kana hartana kabeh ria'an nasi karna ria'na ka manusia. Muraina tegasna ria lahum kanas
wala yu'minuna sareng teu iman kabeh billahi ka Allah wala bil yaumil akhir sareng hanteu ka poe kalawan poe akhir. Kalau munafikina kaya jama munafik kabeh wa ahli Makkah sareng ahli Makkah. Waman sareng kasih saja mayakun anu aya itu siman asyai'is yakun anu aya asyaitanu setan lau kaman qarinan eta batur soiban tegasna batur ya malu ngama itu man biamri kalawan parentana setan kaulai seperti ieu pasaa make eta goreng itu setan bisa tegasna goreng itu setan korinan batur wa ari itu setan wa ma ja'alaihim sareng kunaon alaihim ka kabeh lau amanu yen ta iman kabeh billahi ka Allah wal yaumil akhiri sareng poe akhir wan piku sareng nganapakakeun kabeh bima kalawan perkara razaqahum anu geus ngarizki anu ka kabeh Allah sapa Allah ae tegasna ayu dorori naon madaratna alaihim ka kabeh pidzalika dina anu tos disebut wal istifham wari istifham lil inkari tetep pikeun inkari walau sareng ari lapad lau masdariyatun eta masdariyah aya la dororo tegasna taya madarat fi dina harta wa innama pasarang pastina dororu ari madarat di madina perkara mari kabeh alaikana itu harta wa kana sareng geus aya Allah insyaallah bihim kalawan kabeh aliman eta anu mauningan payujaji maka ngabales Allah im ka kabeh bima kalawan perkara amilu anu ngamal kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para hadirin, para bapak-bapak, para santriawan, para santriawati, kalayan taufik sareng hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nakdirkeun deui ka urang sadayana biasa ngalaksanakeun kewajiban urang yakni thalabul ilmi. Wasirana ya thalabul ilmi hiji dosa-dosa urang sing dihampura Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa ibu rama urang, dosa-dosa guru-guru urang, dosa-dosa jami'ah muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, sareng segala macam urusan urang sing paparinan kamudahan Allah Subhanahu wa taala pamaksana urang sing dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkeun ieu pesantren sing pangutami kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para santrina anu ngalasantren ieu pesantren sing dimarampaatkeun ilmuna, dibarokahkeun dina kahirupanana, dibaradu mudah-mudahan sing dibagirkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngardua sing dibere rajin ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sareng deui nyuwunkeun sing ibados
tiasa diistiqomahkeun dina ibadah jeung taat Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin kamari parentah ti Allah Subhanahu wa taala hiji kudu ubudullaha ibadah ka Allah, tuluy ibadah ka Allah ulah dibarengan ku musyrik ngaduakeun Allah. Tilu wa ahsanu bil walidaini bageur nyaah kanu jadi indung bapa. Opat wa ahsanu bijil kurba kudu nyaah bageur ka karabat dulur sanasab. Kayatim bageur kajama miskin ulah bageur kanu beungar unggul. Terus kata tangga bari karabat, kata tangga nu jauh. Babaturan keur tolak ilmu atau babaturan di perjalanan. Karak kudu bageur deui ka Ibnu Sabil. Ibnu Sabil teh jelema anu keur perjalanan jauh kasaepan bekal, sehingga manehanana eureun di lembur urang, maka eta kudu dibageuran. Tuluy ka abid jeung amat daulah legeg kanu tadi disebutkeun. Tadi dieu para hadirin sadayana bade ngajelaskeun sifat-sifat munafik jeung sifat-sifat Yahudi. Jadi Yahudi ye kasifatan ku sifat koret. Jelema bisa jadi koret ku babaraha penyebab. Gitu. Kunaon si koret? Kunaon si jadi nyaah kana harta. Hiji ku teu yakina kana janji ti Allah. Itu teu yakin. Lamun bagi jalma mukmin mah kurang yakin. Lamun jelema kafir mah teu yakin. Sebab ayat ini tungtungan ku wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Gitu. Paladur sadayana lobalah janji-janji Allah dina Al-Qur'an bagi jelema-jelema anu bageur anu bereha. Loba barina kana Al-Qur'an. Seperti dina surat Al-Baqarah anu tos dikaji ku urang, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan jama anu nganapakakeun hartana dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Eta lir kadia para hadirin sadayana melak hiji siki. Tina siki tersebut tumbuh nya
atawa bijil 7 cabang. Tina 7 cabang tersebut masing-masing berbuah eta 100 siki. Tah walhasil lamun jelema daek nganapakah keun hartana di jalan Allah, para hadirin sadayana, hiji bakal dibales 100. Itu bahkan diperkuat deui diteruskeun dina ayat wallahu yudhaifu liman yasha. Allah bakal ngalipet gandakeun lamun Allah menghendaki. Jadi bisa sedekah sabilillah hiji dibayar 700, hiji dibayar leuwih ti 700, tergantung kaikhlasan urang. Ngan lain di dunia nomor lain di dunia lamun di dunia mah bah atuh geus urang ulah usaha sedekah 100.000 Mang Muhammad nya dibalas 7 berarti 700.000 keheula bah ke nu 500.000 kurang sedekahkeun deui kali deui 700 deui. Atuh moal eureun-eureun sedekah lamun di dunia mah. Jadi hiji dibalas 700 ieu paladur sadayana sanes di dunia, engke di lebah. Di akhirat. Ayeuna mah paling oge paladur sadayana dibere bonus. Ya. Paladur saja sedekah ieu paladur sadayana hiji lamun urang boga panyakit teu daekeun cager lobahkeun sedekah. Sebab dina hadis paladur sadayana kitu aya bahasa kieu ubaran panyakit marane kabeh ku daek sedekah. Berarti eta sedekah bisa ngajadikeun pengobat kana penyakit. Ya, jadi nu nyagirkeun penyakit mah lain ubar ieu nu nyagirkeun saha? Allah bisa baik ku rajin sedekah penyakit bisa cager. Ya, jadi paladur sadayana aya jelema di daerah Sentul, eta nya boga penyakit stroke bahkan geus putus asa mah. Akhirnya cek ieu teh udah aja perbanyak aja sedekah. Insyaallah kalau Allah berkehendak akan menyembuhkan. Teureun-eureun eta sedekah cager bah. Penyakit stroke. Nya, depan aya stroke mah rada hese ngubaranana. Cager. Bahkan di Jakarta ya jelema kanker payudara paladur saya geus stadium 4 gitu dititah sedekah we cager leungit dengan sendiri. Yakin tuh Bang bahwa sedekah bisa jadi asbab pikeun cagerna penyakit jatek Rasul. Kos kurang yakin apa merah. Jadi yakinnya orang kadang-kadang karena obat ukur. Justru ayeuna cekuring berobat ke dokter teh lolobana eta obat teh ngan saukur meredakan hungkul Pak. Inum, muriang inum, sakedeung. Nepi ka asar muriang deui. Inum deui. Jadi ayeuna mah obat-obat dokter teh lolobana nyieun kecanduan hungkul. Maka loba nu jelema sering bolak-balik ka rumah sakit mah tereh paeh. Itu Bram. Jadi sebenarnya mah alusan obat-obat anu aya di urang. Anu masih kene alami. Ieu mah boga nini paladur sadayana ahli dina bidang kos gitu. Dina obat-obat naon herbal disebutna. Memang eta dina daun gedang teu pohara. Ya,
kandungan obat. Paladur sadayana komo daun gedang gandul lamun daek dilalaban ku bapak-bapak aya disebut imunisasi meningkatkan daya tahan tubuh serem artinya meningkatkan daya tahan tubuh teh urang terawan tereh kena penyakit pan aya jelema paladur sadayana kedeng gering kau si ucup tanah mangnu kedeng gering rupana kurang gizi eta Allah ya jadi rawan karak batur pilek deket saeutik tepa ya ketepaan daya tahan tubuhna ieu mah keur ngomong syariat keur ngomong syariat jadah daya tahan tubuhna lemah paladur sadayana gitu ya loba lah ceuk ieu ngajaja kamari kena beling paladur sadayana kena beling raheun bener eta make jukut bau di beuweung we tempelkeun rapet 2 poe 3 poe caje nya teu kudu ka rumah sakit bae ya bahkan namun ayeuna raeut hese-hese teuing atuh nuar tangka cauk ngora we eta keur naon ngaranna getahna teh heuh moman lain palsu itu teh bener tuh kuring merak bidara eta tangka bidara Pak beug daunna lamun dileop ya tadi mualim di loba tang daun salam lamun boga penyakit darah tinggi sebenarnya mualim di eta we ya di naon di leop di inuman caina insyaallah gula darah tinggi kalakang adaharan embe aduh tah paladur sadaya gitu jadi balik deui kadang-kadang ku sedekah ieu bisa ngajadikeun ubat ku sedekah bisa tercegah tina balai bahkan loba nu ngomong aya kieu cenah kumaha lamun dagang hayang laris manis bari barokah hayang laku hayang barokah ceuk ieu gampang lamun boga toko memeh buka ngasupkeun koropak ieu sok kitu wae jampena mah jadi mangoman memeh leumpang ye memeh ngida ka masjid ngasupkeun heula 5.000 atawa 2.000 kana koropak heula pamancing kitu geur ge moman nyatawa mere ka kolot heula barokah gitu lobalah hadisna bahkan tadi jeung barudak ngaji kebenaran keur bab sedekah bae Allah gitu pohara lah gitu maka baladur sadayana pikeun urang mah sing ade kudu daek sedekah ya ya Allah kuring mah dididik ku kabeh guru ge dididik eueuh guru anu ngadidik koret masantren di mana ge boga guru teh masyaallah komo almarhum kahodam beuh lieur we ngudag-udagna eta mah aya pengajian sirarangge di sadeng ngoman ya jumlahna 30 urang babaturan sakola sanawiyah baheulana asa unggal malam Rebo eta 30 orang sakali ngaji dibere saurang 50.000 haju asal lebaran dibelikeun BHS dibelikeun HP diganti HP na kabeh ceuk ieu eta pamajikanna ge teu nyahoeun karak nyahoeun geus maos ai siapa cenah pagawean kitu pamajikan tak kadang-kadang ngomong kitu ya aju asa unggar Rebo aya jelema pecah datang we ka mana
sadatang bere kumanehanana berat 100.000 50.000. Masya Allah cek ieu can bisa da mudah-mudah teh teu aya hiji asa ayeuna bogaan murid arek ngabangun pasantren selalu neundeun bae semen ai karak 50 sak 100 sak misalkan dina boga murid arek ngabangun manehna teh lah nyaksian je ieu mah ya eta ngadidik bageut paladur sarean Allahu akbar gitu tah hiji tanya kunaon sih jelema jadi koret ku sebab teu yakin kana janji ti Allah padahal mah geus ngabreng-breng hadisna Qur'ana bagi jelema-jelema anu bagi ya bener teh mah sok aya kieu herannya cenah anu koret masuk beunghar ye ku bapak-bapak nu beunghar geringna Pak kadang-kadang leuwih tibatan urang sakali berobat ge urang mah paling gering masim cara rangkeuh tah paling lah gering kitu cara rangkeuh pangserep-serepna paling ge sales mah urang kamari tah nya jarang anu ieu mah lah itu bawa batu mudah-mudahan ulah sampai stroke gitu lah eta mah gering jelema beunghar bawa batu maka urang mah wa mimma rojaknahum yun bikun bah sebagian bae nya sebagian bae gitu tah paladur sadayana Allahu akbar hiji teh nya ya amak nganggo lapat wala yu'minu billahi wal yaumil akhir hiji kemarin Mang Asbur nanyakeun kunaon sih cenah ji hese amat ieu maksudna urang hate teh inget bae hiji kurang yakin kana janji ti Allah paladur sadaya nomor kedua memang aya setan memang aya setan jelema arek sodako teh diganggu ku si goblok ku sebab aya lapat korina wasaa korina boga duit mah nya misalkan 3 juta gitu 3 juta aya lembaran 100 ribuan beureum 50 ribuan 20 ribuan 10 ribuan 5 ribuan 2 ribuan 1 ribuan arek nyokot nu mana Pak dan nu koneng apa nu biru apa apa nu biru pan ai cek iban ieu si korin pan ya aya korinusu aya korinul ya aya korinusu aya babaturan goreng aya babaturan al cik babaturan alus sama malaikat eta tanu beureum sia nya cik setan gede teuing sia mah gede teuing eta wae tah teu koneng 5.000 ge asa gede teuing kana wae eta tanu abu-abu cenah jadi nama nu abu ai pas kodok nu abu-abu nu beureum raga hiji nya hiji kabeneran nu gigireun nu diuk Mang Asrin nya aya duit cenah hiji aya koropak ngalewat diasupkeun kumaha asin nu 100.000 dihitung deui kumaha duit cepean aing mana cenah nya gitu sim jeung duit cepean aing teh tadi iraga itu kan masa dikana koropakeun atuh beres Jumat eta koropak dikocak-kocak Pak dijokot eta juri kita nyawanya dihitung hitung eta setan naon gua cukurang mu iseng mah setan urang kita ngagoda ka manehna tis ya gede teuing 100.000 mah geus gocap gede teuing gocap akhirna 2.000 Masya Allah mendingan kene 2.000 mah Pak henteu
La ilaha Allah. Teu memang aya setan. Cenah hirup mah loba keneh pangabutuh naon sumbangan deui saeje we pangabutuh mah tangkurak goblok eta. Setan. Wadah. Memang digoda ku ulah sodako. Tah dua tanya. Dua. Jelema bisa jadi koret. Nomor katilu nu kamari dijawabkeun ka Mas Bur teh. Itu. Kunaon sih jadi koret? Dina diri urang ngarasa bahwa pakaian ieu adalah urang. Jadi ngarasa nur ketika ngarasa nu urang hese nyawae nang usaha capek nu neangan geus ayana leungeun kudu diberekeun nya teu nya semua capek-capek duit ngangalasieun nahan berekeun geus mendingan teunden tumpulkeun kumpulkeun mending aja ngobrol mah yang kawin deui bapak-bapak ya dikumpulkeun padahal mah antara ngumpulkeun ayeuna di dunia jeung ngumpulkeun di akhirat sereman mana ngumpulkeun di akhirat ai di akhirat kan urang Pak asli ai nu di dunia mah loba ge jadi ahli waris urang jadi nu ahli waris ayeuna urang sedekah ka masjid sedekah jeung muludan sedekah jeung pengajian engke di ditu ditebok ka cengcalengan dadang gubrak ihureng kira-kira beng bang engke mah itu nu loba sahaboh ya di antara nu halal di dieu panglobaan sahaboh mudah-mudahan ieu lah Bang Nur, wah menang saanu, Bang Oman saanu, bawa sabu hari giliran aja itu, beda dari gaya 700. Hebat, orang pang resep-resep dan nebok cengcalengan kan? Bener gak? Lamun lebaran orang ngasupkan 5.000, 10.000, dibuka, atau orang, lo bawa orang ieu udah atau orang buka, ya? Ditebok eta ku Mang Asrin. Hah? Atuh, engke mah urang geus maot dibukakeun teh eta pal sedekah Pak. Subhanallah. Oh, moal bagor di itu mah moal bagor. Subhanallah. Allahu Akbar. Hah? Atuh pokoknya serem kan. Allahu Akbar pokoknya. Mang Muhammad percaya itu yang ngomong gitu. Nyebak-nyebak tarang gitu heran. Ulah ngomong teu boga teu kasih. Nu hadir di dia ulah ngomong teu boga. Ai sedekah mah eta tergantung kadar harta masing-masing. Ayeuna boga duit 5.000 sedekah 1.000 gagah. Cek tadi teh bawa boga duit 1.000 perak-perakna disedekahkeun kabeh. Tanu gagah jasa.